Jamaah. Alhamdulillah. Semangat. Ya, sakadapan di urang sana baris nampi tausiah nu baris didugikeun ku pangresana Kang Ustad Nana Gerhana. Tapi teu bade nyebat bapak teh asa ragu gitu dah. Margi usiana di bawah abdi keneh gitu nya. Eta AA-nya ieu. Salerosna ngan ari urang Sunda mah da khas panggilanna teh akangnya. Kami teh akang abah gitu. Jadi sesuai dengan usia, ukuran usia. Pami anu mayunan kamera eta Om gitu nya. Pantes meujeun panggil Om. Ya. Pami Kang Ustad Nana mah nya akang we, raosna teh Kang Ustad gitu nya. Pami abdi mah tiasa sesuai dengan usia seperti ini bisa dipanggil AA aja ya. AA teh singkatan aki-aki. Semangat ya punya. Jadi orang rilek heula, ulah sampai ka tegang, bade pangaosan teh tegang, rusras emutan di bumi aduh. Tapi ieu tos sadaya tos siap anu ngantunkeun bumi, pokona mah tos tarapti di bumina. Panto tos ditulakan, kompor tos dipareuman, atau janela, ya kadenya sing tarapti. Si bapak aya dititipkeun teh di tatanggi. Wow, kade rurusuhan hoyong gara-gara dugi ke tempat pengawasan, dugi ka rusuh, bapakna nuju di jama dikunci di luar, itu bisa keluar. Urang hiburan heulanya biar emutan kita rileks gitu ya, biar cair-cair gitu nya. Enten tayanya kelebihanana di Kang Ustad Nana itu ada kelebihan dari sebagian dari kegiatan untuk menyebarkan kegiatan agama Islam ya syiar Islam itu dia itu sangat mencintai seni tradisi dan sangat menjunjung tinggi harkat martabat budayanya gitu nya. Janten aja teh hoyong gitu. Hoyong katampilkeun hoyong memperkenalkeun yen di Jawa Barat teh ngagaduhan salah sawios budaya. Jadi budaya teh kan rupi-rupi teh anu tadi teh anu disebatan teh sagala rupa aspek anu aya dina kahirupan manusia sapopoe teh budaya eta teh nya. Model urang tata carana, adat istiadatna, terus seni tradisina, basana, tadi teh aya basa dan budaya teh wajib urang dimumule. Tah salah sawios seni oge, salah sawios anu terkandung dina budaya. Janten peryogi oge diperkenalkeun kanggo kaum milenial, utamina mah adi-adi urang anu masih kene aralit kene ulah dugi ka pareumeun obor gitu. Margi seni itu tidak bisa dipopohokeun gitu ya sama orang Sunda teh. Sama orang Islam juga seni itu tidak bisa dilupakan karena salah satu kesenian yang bisa dipakai media untuk menginformasikan, mengembangkan dari program pemerintah, dari penyebaran agama, termasuk penyebaran agama Islam. Dulu medianya pakai kesenian yaitu wayang golek gitu nya. Tah ayeuna oge ieu teh kalintang reueus pisan bagja pisan reng-rengan di musik pendamping Kang Ustad Nana Gerhana tiasa katampilkeun kasadayana. So, iya lagu-lagu nu baris kasangakeun sataacana kana acara-acara salajengna sambil ngantos kasumpinganana nu dianti-anti ku urang sadayana nyaeta pangaresana Kang Ustad Nana anu masih di perjalanan menuju ke ieu pertempatan. Biar ibu-ibu tidak cangkel ya, biar tidak titingkuhun gitu ya. Boleh sok mau minta lagu apa, dikirimkannya kepada siapa. Terus ya udah gitu aja lah. Tidak pakai apa-apa ya. Ibu salam sinar sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat sholawat sholawatan
hate yang harap ka Gusti numur beng Allah raka doa tuh balebar gening geus ka tempo caan ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihat beti pelak ku anjeun aduh jungjungna kembang asih nu mangkat ligarana ati bordasnya cas gambaran harapan suci ngan handaka cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu pepegatan tewasa mun tea kudu papisah geus kapalang dedeh hati geus kapalang nyaan dewasa mun kudu ngelasan rasa dalam dikumahan geuning geus kieu kuduna saestuna diri teu bisa kumaha sabab tangtu baris ayah mamalana ieu hate hese di upahanana daru masa boga rasa nyanding cinta mangga ngahaturkeun kanggo ka ibu-ibu bapak-bapak wargi sadayana wilujeng lenggah nama tempatna parantos di rengsekeun atanapi amparan kana amparan mangga masih disarankan kusip kuring sapara kanca di reng-rengan musik pendamping Kang Ustad Nana Gerhana disarankan di Bandung Moteka tu balepat geuning geus ka tempo caan ngalangkangan carita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihat beti pelak ku anjeun aduh jungjungna kembang asih nu mangkat ligarana ati bodasnya cas gambaran harapan suci ngan hanjakan cinta urang kahalangan teu narima lamun kudu
pepegatan dewasa muntea kudu papisah geus kapalang dede hati geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalam di kumaha geuning geus ieu kuduna ngimpi ngimpi aja asa jauh nasangkaan asa henteu kapikiran bisa aya rasa cinta asal nama teu percaya salah sambung mimitina lila-lila bet karasa bisa aya rasa cinta ka manehna duh Gusti Rabbul Izzati sadaya abdi tumampi jodoh pasti anu katampi bagja cilaka kagungan Gusti mungka Gusti abdi meredi sadaya abdi tumampi rumah tangga anu ayeuna masih nyata aya dina hidup Gusti sambil nyarengan kanggo sadayana wargi anu neme sumping ngahaturkeun wilujeng sumping wilujeng lega dina tepat apartos disayogikeun Pingkulan
majikan pangbalikan welas asih wening bersih. Pangancikan pangbalikan welas hati wening bersih. Duriat manja kakangen mantep lembur teh lemah kakasih pangancikan pangbalikan welas hati wening ring sekabe hatur dina lembur kakasih lagu anu parantos kasangakeun eta katang sambil nyarengan kana sagala rupi persiapan oge sagala rupi aktivitas anu nuju dilaksanakeun utamina ti keluarga besar Saiful Hajat umumna oge kanggo kawargi-wargi sadaya sami Rabu ngahaturkeun wilujeng suping wilujeng lenggah. Yeuh urang kasakeun dina laguna Peuting jeung Pangharapan.
Mapalen kenia hate dumadakan kanjena nyantel bae hiji kamelah mitine hiji pudurna nu katelah kuduna cikole pisan langit lenglang bulan ngempran rasa bungangan tepat tresna tipuduna dinten tadi cikole kaliliwatan dinten enjing urang bakal deui tepang hate lumejahat asa-asa teu percaya jantung lu maju atau binarung dak dikduk nu dipicinta ngintun wartos mika cinta nu dipicaca ngarewos mika hebat
Sukan teh nyawer boroh di roto. Sanes. Gus Nya ayeuna kapentang panah asmara sorot soca sinar cinta tembus rasa kurilapna lir inten pinuh permata hati ngangkleng kabawa imut salira najang tepung harita ukur salangkung kapidangdung gandrung liwung rasana kagembang hayang nian hayang anjang mustika kembang kamelang sambil bebes sambil ya sagolontor gitu. Tenang, tenang, yang di belakang ada apa? Tenang, tenang. Ada yang saya kabeh hatur hiji kabeh anu parantos nyarengan. Billy di Pengker masih pas sedek-sedek, sok mangat ya saya diatur-atur di jajarannya. Paling dia kosong. Sok, tesawi ya karada kapayun. Sok. Ya, masih dina acara nyarangan kudu mangrupikeun hari ring dangding halang tembang kawi-kawi Sunda atanapi lagu-lagu Sunda dina kacapi kawi. Kita salah sawias upaya bikin ngamumule ngalestarikeun seni tradisi teh tah ieu. Soalnya kan aya dina Sunda aya bahasa Sunda mah aya kasebut ngamumule. Naon cenah ari ngamumule teh. Jadi ngamumule teh asal kecap tina ngamulyakeun. Jadi ngamulyakeun teh tata carana ngamulyakeun teh ku urang teh mintonkeun seni tradisi diperkenalkeun ka kaum milenial atau nabi dikenalkan ka wargi-wargi, selalu menampilkan dengan perasaan tidak merasa gengsi atau nabi. Nah, komo perkawis kacapi mah ya sanes mung saukur di urang hungkul kan kaleresan kacapi teh aya nama alhamdulillah tos tiasa tampil di luar negeri nya, di Jepang, di Amerika, di Belanda, di Australia, termasuk seni tradisi pencaksilat eta tos ngadunia. Janten urang teh ulah ragu-ragu, ulah ngarasa gengsi, bahkan ulah dugika nyebat yen seni Sunda teh monoton, yen seni Sunda teh kampungan tongnya
margi eta teh salah sawios aset budaya Jawa Barat. Bade usaha deui, bade iraha deui, lamun teu ayeuna oge teu ku urang gitu. Rebut we misalkan ku urang dengan ku urang luar negeri kacapi teh di ditu ditampilkeun, me eta teh da seni ti urang. Merung sing gitu nya. Nah, ieu teh salah sawios upaya anu dirojong ku pangaresana Kang Ustad Nana sok sanaos anjeunna berkiprah atau nabi berjalan dina pengembangan atau nabi syiar agama Islam, syiar Islam, tapi anjeunna mika cinta karena seni-seni tradisi ge mika cinta karena budaya nu aya di Jawa Barat. Masih berpacu dalam kawih kacapi atau nabi hariring dang dingalang temakula. Tah gitunya anu tadi teh nya kurang teh. Anu paling itu paling bakar pilih tasan ka bagian tempat saling mangat tiasa ka paling dia ka payun.